Pak, gawat pak. Hah? Gawat naon? Iya masalah keuangan yang THR kumaha pak? Oh, sugan teh naon? Hah? THR? Astagfirullahaladzim. Enak teh puasanya euy. Kumaha teh eta aya teu? Aya di mana pak? Tuh cukup jang gaji hungkul. Astagfirullah. Ini malah ka Bang Emok. Moal bisa pak. Kan kamari minjam can lunas. Di talangan heula ku ibu-ibu. Oh, nya. Karyawanna kumpulkeun heula lah. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di samping teu disalempak. Pak. Naon? Lain ceramah pak. Selamat pagi karyawan-karyawanku. Selamat pagi, Pak. Saya sebagai pemilik PT Kaditu Kadieu mau mengumumkan bahwa untuk sementara PT ditutup. Ditutup? Ditutup. Kumaha? Sebenarnya mah urang ge sedih ieu teh lain kayang. Tuh tanyakeun ka inung budak bisi teu percaya mah. Teu bisa sare aing penting ge mikiran kumaha nya nasib karyawan saya gitu. Kalian teh udah saya anggap saudara lah. Udah berjuang bersama, maju bersama, mendaki gunung, lewati lembah gitu kan. Tapi dah kumaha? Demi kebaikan kalian. Jadi naha cenah make ditutup heula. Kusabab ayeuna teh keur usum penyakit batuk. Itu kok komik ya bos? Nyeta mun bisa mah meuli satrek sugan. Kan ieu mah batukna lain batuk sapoe cager, matak paeh ieu mah bahaya. Terus kumaha tuh bos? Nyawayahna we opeula, tapi tenang. Cair gaji mah tong sieun. Kira-kira kapan bos mulai deh? Ieu mah deminya, ieu mah demi kesehatan kalian. Jika nama beres lebaran lah.